Riweuh migawe pagawean sapopoe tuluy sorena init nyamungan jeung tatangga. Wayah nagawe deui gawe deui. Wayahna cenah besti hoream-hoream oge henteu salah tetempoan kitu ieu teh asa ku pabalatakna keur ieu teh di luhureun meja kot eueuh nu lowong sia besti teuing kudu ti mana heula cenah atuh ieu teh ngamimitianana sedengkeun kabeh sing garorowok hayang diheulakeun eta kursi deui kot paing-aing kitu nyepulang parasea atuh maraneh teh da kot sok bararakat ieu mah jeung dulur teh aya we pipaseaeun teh sok arasup kadinya lanjut we ning ieu urang meresan tempat peristirahatan tuh ieu oge dina meja kot naleng nong segala aya tuluy we urang ringkid ieu wadah nu rarewokna lanjut teh urang usapan beungeut nang arah gulawing ning tuh casan singga lolepak di mana wae kot siga nu moal bararutuh deui ieu teh ning ieu karpetna ge kot nyararunghi deui kursina ge kot kareho tuluy we urang sesebret besti da sabenerna mah ieu teh kaberangan beberes geuningan lamun beberes geus beurang teh kumaha rasana besti kot seungah kabina-bina ieu teh nya tadi atuh ari isuk-isuk nya nanaonan sate bunit ari beberes kot di beurang-beurang kitu heueuh biasa we besti keur datang jurig hoream keur mung maksakeun kalahan tem we gegenaheun welan HP heueuh tapi dipikir-pikir mah asal lebar waktu cekeng teh matak maksakeun we ning ieu ngoreja nya kumaha apanan kudu menang konten unggal poe eta atuh cenah si Tom and Jerry naon gaweana bunit kulantaran lamun dititah beberes jeung gegeroh mah pagaweana teh tara pas jeung hate urang mah biasana kieu eta mah kitu mata kalah sok jadi pigawean deui 2 kali jadi we diberatkeun masing-masing hiji pagawean kela-kela besti tempo geroheun si bunit kot sapapanya kabeh wadah bararijil tina kanangna tapi tenang ulah jadi beban pikiran. Bismillahirrohmanirrohim urang punurkeun deui ka tukang tah tuh geus bararesih we narangkub ku sorangan lamun atuh unggal poe maneh teh harari dengkil singkat cerita ieu geus nepi di waktu sore hayu besti urang nyamper heula tatangga init nyamungan berikot kaburitan ieu teh besti setengah genep tah singkat cerita ieu geus indit OTW ning tuh batur mah geus arus balik besti heueuh apanan si bunit mah kaburitan teh ieu teh alah sia kumaha buah geus beak nya bugisna ge geus beak jalmina maksud teh besti lain beak atuh meureunnya nyebut tos arwih kitu jamina maksud teh tah ieu alhamdulillah tos dugi di bumina sohibul hajat tah kalaresan ieu aya besti-besti ngarariung dia terang mana dia bangpeun bios teu drawing anggap dia aja siapa Dadah Adri. Alhamdulillah calon panganten lagi ke video besti tuh nya cek engge naon da ukur 2an deui ieu teh tapi tenang bugis mah aman loba keneh ning tuh kot langsung cacamuyilan si tatangga mah ke asa kabita cekeng teh kot leuleus liat kitu sigana rek nurutan ieu mumpung loba keneh